Ieu teh pertarosan kanggo Paman Patih sareng Ramanata perkawis bab Gunung Kunci kunaon kuncina Malang Cakra gitu. Mangga pedarkeun. Gunung Kunci teh disebut Gunung Kunci kan aya lambangna, nya lambang kunci hilang. Ari Gunung Kunci bageula ngaranna naon? Gunung Kunci sacan aya lambang kunci. Kan lambang kunci mah eta zaman Pangeran Mekah. Aya lambang eta teh tahun seberapa eta teh? 1917. 2009. Berarti beliau sedang memimpin. Di lapangan dugaan, lima dugaan dan kamuripan ya, karena fondasinya di Jerona di Gunung Kunci di Pasar Maria sama Ewa Dua Batu kalau itu cuma curiga diduga tapi curiga namun ningali lambang kekuasaan katedral itu ya lambang kunci jadi curiga Pangeran Mekah teh Tuhan lah ya Tuhan bisa sampai bisa mulai tanah di Mekah tanah-tanah nu aya di dieu termasuk kota kan diwakafkeun langsung ke Tuhan ke Bea dugaan bahwa Pangeran Mekah itu pemegang saham terbesar di Japabé dan kantornya di Braga kanu ayeuna BJB itu dulunya diduga kantor di Japabé nah direktur pemegang saham teh Pangeran Mekah dia berkantor di jadi lambang kunci silang eta lambang-lambang jelema anu nyepeng pakuncian harta di urang itu loba emasnya dan bageula mah berharga tapi di Eropa mah berharga karena urang kategori Eropa kontinental di Gunung Kunci eta cuma dugaan jika lambang tinggali di Google aya lambang kunci sarua ketika Jerman baroga eta Eropa kontinental anu balaleunghar pokoknya teh lawan bahasana itu pasti Pangeran Mekah itu pernah disebut pemegang saham terbesar di Japabé dan pernah di Braga Rusia nama apa nama berkaitan harta benda takut germuka nah password jadi lain masalah di jero loba kunci masalah lambang kunci bageula eta lain ngaranna lain gunung kunci aya konsorsium anu baleunar di Eropa kontinental karena zaman Pangeran Mekah itu kan urang aya di masa Hindia Belanda ya. Masa Hindia Belanda beliau adalah Bupati Sumedang tapi ngantor di Bandung koordinator para bupati khususnya di Priangan ya Papunaran ketika sampai bisa beli tanah di Mekah itu berarti berkah coba diwakafkeun jadi sampai meninggal oke dimakamkan lah mungkin lah dari itu bukan jabatan tertentu ya bisa dihormati begitu di Mekah lain sejarah yang beli tanah terus diwakafkeun jual di raja-raja tuh kita oke pasti ada pengaruh bangsa sekarang ini bukan apa nih ya. Pasti bisa diduga lima dugaan lambang kunci di silang eta kapok atau lapang-lapang negara-negara terkaya di Eropa kontinental bisa jadi eta cenah dipatikan lain berkaitan agama ya. Berkaitan konsorsium Eropa kontinental siga nama tadinya iya itu iya jadi kudu ingat bahwa tanyakeun we saha kasepuh saacan disebut Gunung Kunci gunung naon gitu kunaon jadi disebut Gunung Kunci pada dibere lambang silang kieu dan Pangeran Mekah ieu dari silokan naon ting aya naon-naon mah tong curiga jadinya aya naon penting jadinya bangun pamukana lah jadi menurut pihak kunci itu kan kermuka nunggu ka segel
Tapi kan kunci ieu teu sembarangan, muka segala nu sembarangan. Tiap segala boga pancinan, boga kuncina masing-masing. Jadi lamun lumpat harfiah, nyara mengkah boga kunci na. Artinya aya segel nu bisa dibuka ku eta. Kan teuing di mana segelna kuncina aya, segelna teuing di mana gitu lah. Intina mah kadieu. Hak maksudnya eta mah nyarita hak. Teuing hak dari boga kunci mah modal urang kaimah kan. Loba kunci kan setiap kunci ini bisa diasupkeun ka hiji panto. Tiap panto boga kuncina masing-masing. Begitu. Gemuk motor loba kunci ge, kuncina teu bisa sembarangan. Artinya estelan. Kunci teh keur buka segel. Jadi kode ieu aing teh boga kunci, teu buka segel, ya kan? Ganana ieu lambangan sarua jeung geng patikan. Eropa kontinental. Dan kan itu kunci nawetan ka pagi komodi segalna gitu ya. Jadi orang panca curiga tadinya gitu. Jadi hartana lagi dinya lagi kunci. Lain kita masih lokal. Gitu lah sebenarnya. Di Ramanata, bini sepuh Ramanata ada komentarnya, ada masukan. Ya, kayak saat-saat dari mana naon kadua eta ulabang eta teh menggelitik naon pedang naon teu tumbak disukukeun seket urang kaduna eta kan udah we urang langsung deet saha anu gaduh ide eta pasti aya maknana tah gorengkeun urang. Ya. Lambang nu malang teh maknana naon saura menurut kamandang pamanna Ramanata? Hari anu seolah tidak boleh ya, kapan aya nu lamun sing asup urang ka kerajaan tuh kumbak dinya tah ya anu aneh teh kitu kunci kae tah kumahanya wareun urang tah nu deukeut we eta tore sugan aya anu terangeun sadacan gunung kunci gunung naon eta namanya Samantawi sakitu atur nuhun ka Patih Keprabuan Sumedang Larang sareng Ramanata pamangku adat Keprabuan Sumedang Larang Kabuyutan Utamaya atur nuhun Purasun.